lantaran watak manusia teh kapan beda-beda. Aya anu ibadah kudu sebeuh beuteung, aya nu ibadah kudu sederhana beuteung, nah aya nu ibadah kentel beuteung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Wallahu a'lamu bimuradihi wa nuzilalan dan turunkanlah mahama kaumun samang-samangsa bingung sapa kaum atawa neja banget sapa kaum. Inna sahabati kang kebazakin sahabat neja banget ayu lazimu ingin tanda tepi ya kaum asoma ing puasa wal qiyamalan salat wala yuqribun nisaa lan ora mareki ya kaum kabeh pirang-pirang wadon watibalan wawangian wala yakulu lahma lan ora marangan ya kaum kabeh ing daging wala yanamu alal firas dan wala taru ya kaum kabeh ingat salelemek dan turunkeun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu Allahu a'lamu bimuradihi eling ngakeun padang imankeun ya alladzina kabeh la tuharimu ajang haramkeun sira kabeh thayyibati ma Allah ing sakehe kang becike barang kang wis halalkeun sapa Allah lakum kadua sira kabeh lan aja ngaliwat wates sira kabeh tatajawazu amrullah tegese aja ngaliwat wates sira kabeh ing parentah Allah. Innallaha ing satuhune Gusti Allah iku arami kademen ya Allah ing kang ngaliwat wates kabeh. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wallahu a'lamu bimuradihi wa kululan pada marangan sira kabeh mimma razaqakumullah saking barang kang wis ngarizkian kuming sira kabeh sapa Allah halalan thayyiba ingkang halal tur kang becik maqulun yaiku dadi maqul wal jar wal majrur lan utawi jar lan majrur qablahu kang teping dalam sadurunge mimma razaqakumullah halun iku dadi hal muta'alliqun bi tur kang cumantel bihi kalawan maqul. Wattaqullah lan pada wardi sira kabeh ing Allah allazi kang antum mutai sira kabeh bihi kalawan Allah mukminun iku kang imankeun kabeh. Dua ayat nyusul ayat nu kamari. Urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina ayat-ayat ieu. Dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku hari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu. Geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung wudu semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina eueuh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang sia udah jeung tukang sate wau lumayan sakitu aya kahayang
ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek sawarema 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah aing bebeja aing isin sebenarnya tapi ditahan-tahan ge maning bebeja bae hayang lempeng hirup aingnya hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng assalamualaikum kumsadar di mana cek Kangjeng Rasul kula deket di dinya tah sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu iya tuh teh cek Kangjeng mah bendu sagala ayo geura puprak ini idza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadatni syahwati fa haramtu lahma kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gacang aing itu dibejakeun kumaha ieu jadi dituna kieu Pak atuh kumaha ieu sok aya we tagara-gara ngaji pan jadi nyaho tah berarti buntut teh jampe tah udah dikamamanakeun sing ada buntutna karena nanti dituna ieu cak nu kolot tuh tinggalin aing geus dibaheula cak tapi nu aku nu teu mah pago kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui si barang cikupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi sekalian teh cara kula ieu bebeja ieu ini idza asabtu minal lahmi intasartu kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we di sekolah mah kontan di mana gaceng mah akhazatni syahwati kula mah aju gegeran we ka pamajikan ke diawelos daripada acak-acakan ayo gua lagi cek awet teh cek awet nya ngaji kos kitu banyak itu dituna kos kitu kumaha tuh nu entet cek eta lalaki paharamtul amalah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng asal kadahar daging gaceng aju mending mun pamajikan aya mun eueuh pas ulama haram ta daging je cek Kangjeng Nabi atuh urusan sia urusan haram atuh lain deui ulah sok aju ngaharam-haram ka mah ku sebab jangan ada daging gaceng atuh teh mah urusan besia cek Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah ngan saukur tungkul lamun babejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah Kangjeng Nabi tetep lah yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu ieu wacan aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah oke jadi bahaya mun lainnya doang misalnya si itu gitu si itu gitu si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan aya deui diriwayatkeun ti Anas maki deui anna nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi wah orang Cikupa mah teh nyawan garwa naon cenah garwa pamajikan cenah ka garwa-garwa can budak pohara jasa teh mah kampung lagi kampung ada daratan ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we jore jasa teh mah ka bikang na Kangjeng Nabi wah sok kumaha eneng tapi lamun dirawakidang mah pasti ka bikang bahkan lain kabikang nak kaeweng nah geus kitu bae bahasa ngaranna gitu sia ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garete tapi di ditu atuh geus kos itu kitu bae diajakeun ka bupati lestarikan geus macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajen teh lempeng-lempeng ge kitu deui sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros
Neng hapunten ai kami mapan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mapan sehari-hari teu pernah isin ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nusirna kumaha teh sehari-hari dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareuh isuk-isuk salat duha tidinya instruksi-instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun mere jalan lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat itulah Kangjeng Nabi makos itu maca Quran teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakuping di dada-dana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi teh eta kitu Kangjeng Nabi mah kitu Kangjeng Nabi mah ngareng beta sababaraha kelompok sahabat teh harus deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibunga Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumahan aroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna lah cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta gitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sebalikna jadi Allah gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur tara make spring bed tara make anu kamari di dinya teh tadi kawasan naon kana ngaranna Inoa tara make bangsa kapas-kapas setan buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara ka di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampar gitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon gitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putih ngan saseringna mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna nginumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng dek urutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisaa aing dek urutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae wa qala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ka daging cek sawareh deui wa qala ba'duhum la anamu anil purus aing mah ge sare moal make amparan dek di mana bae geus urutan Kangjeng Nabi kakabeh kala itu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi fahamidallah wa asna alaih cak Kangjeng Nabi kunaon haju karari itu saturut-turutna bae teu puguh urang mamanana teu puguh tatanyana datang saturut-turutna bae ke heula maksudna deuk naon eta nya kikituan cak Kangjeng Nabi mah baru aku amin qalu kada wa kada nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin moal ngadahar daging moal make amparan sarunita teh kos kitu lakini usolli wa namu pangkuli salat sare wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin malah sabaraha anu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala sanu nita paman rohba an sunnati palaysa minni sajelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cakang jadi marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pada lugu ngikut tuh ieu udah saturut-turut tah plong bae urangna lumayan cek urang ieu berarti teu kudu kitu cenah ieu asana titah dahar bae ka jeung kumaha Kangjeng Nabi tenang dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh
jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng, coba kami hayang nyaho. Dibedakan ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus loloba nama puasa bae atau ngentelan betul tidinya zikir bae maca Quran bae teureun-eureun bapatahan jeung Kangjeng Nabi mangelurus-lurus na lempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kangjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Catnya sakitu Kangjeng Nabi mah geus ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal, tapi ibadah masih make pahala luar biasa. Wa aina nahnu minan nabi, Ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku aja. Penting kami mah molor bae. Beurang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk. Beurang saeuting lepet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui, penting mah ngabaso jeung bubur ayam. Ambo tama budak kebodongkol meleh tama tuh. Pas itu pakaian. Ya Allah, kaki mah cek ya dah. Cek ieu teh cek ieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku najan sedengkeun urang mah can aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, tapi eta ibadah teureun ai urang kumaha ieu kiamat. Nah, urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep. Kudu kumaha urang? Kieu cenah tuh, kula mah ayeuna mah lah fa ana ama anama fa ini usholil lail abadan. Kula mah deuk milih beurang onam lah. Penting bae deuk salat bae datang ka paeh kula mah. Penting deuk salat bae nurutan Kangjeng Nabi. Cekna saurang deui waqala akhir ama anama pa asumudahro wala ubtiru. Aing mah pokona mah saumur hirup aing deuk puasa bae moal buka-buka aing mah. Waqala akhir cek nu katilu ama anama fa tazilun nisaa wala atazawaju abadan. Aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajar Rasulullah sumping Kangjeng Rasulullah. Maneh keur ngarobrol naon? Emang aing teu ngadenge? Cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing. Kula sok bandingkeun ka kula. Maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah. Kula sok peporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin. Antum alladzina qultum kadza wa kadza. Amma wallahi inni akhsyakum lillah wa aswakum lahu. Kuring leuwih sieun ka Allah, leuwih takwa ka Allah. Lakini asumu wa utiru wa usalli wa ana kudu kuring puasa buka biasa jeung teh terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu ge kumaha kondisi bae moal terus bae teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedengkeun kawin wa atazawajun nisa awas paman rugiba an sunnati falaysa minni jelema anu teh nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus, lain golongan kula anu sampurna lain samini dengekeun ku maraneh kabeh. Lamun maneh peuting naon kitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia ka dituna kawawan ka dibawa ka usada insani ka jeung hukum green sia sakanjeng Nabi sia puasa bae heuh kuari puasa bae sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kiceup bae ulah potongan sia mah ulah puasa lain deui sia mah sebab sia orang mana sia cikupa cikupa ulah ai sia di moal kawin atuh ku barang dah urang Lampung loba nu putih urang Brebes angkilang hari deungeun atuh lalesang anu jelas ulah boga tekad moal kawin lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu teu kawin teh ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan ana teu boga turunan saeutik bakal umat Islam anak saeutik ketika diserang ku Yahudi ketika diserang ku kafir ku Kristen saha nu ngalawan lamun tekad mana moal kawin bahaya sia ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia aju saurang anak 24 jangan lawan kafir
kang tidak mau lamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana ndek di mana panca Kangjeng Nabi tanah kau tanah salu al-walad nikah maneh silih nikah tanah salu nyieun turunan ka awewe nu loba anak urang mah kuari mah deuk nikah sabaraha keturunanna ngan dua nah cenah ai meuli kotok mah wa ieu rendeu ye di Bali ai kotok hayang nu rendeu ai anak hayang saya ditolol tah budak kuduna nurutan kotok kawin dia itu turunanna 24 pasti loba ya ieu eta kudu kos kitu tah mantak eta bangsa kabeh-kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta aturan kabeh teh bagus kumaha mun Yahudi nyerang ka urang lamun Kristen ku di Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anakna sia teh lah ayo geus kabeh anak perangnya naon beak beak tah luruhna tinggal bapana jeung aing gelut sia gitu kan coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana mantak ge kuduna nu loba boga anak Kangjeng teu resepkeun jasa boga tekad teu kawin Kangjeng teu resepkeun jasa boga anak saeutik nu kawin loba ih sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku barodo ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu teh nu keur dipergunjingkeun di internasional lain nasional internasional kadang ku teu sia ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlawan keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa di Amerika dimasalahkeun di Inggris dimasalahkeun di Jerman dimasalahkeun di Prancis dimasalahkeun sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa meuleuh ka sisi kagigir perang lillahi ta'ala kuat jasa tas sunni teh matak Amerika teu wanian wahabikeun lah diwahabikeun mah epes mer mantak teksuk ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab didanaan ku Syiah wahabikeun Indonesia membuat partai PKS meleng wahabi aing ngomong lain lalagaan ya bisa orang PKS pencet dia ya pencet kiai mengening anak kula pencet kotok na pencet besi pajar bohong dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah cukup melalui birokrasi NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur aya mah tinggal aya doang kadenge ku urang ngajengek NU henteu kadenge suara NU henteu naon sebabna geus dikaluhan ku SBY dikaluhan ditarik tangitik ieu hei kebok dongkol geus tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk di Tangerang teh keur memperhatikeun kok oe-oean sih teu bisa daya teu upaya kita berujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur roboh tupah nihaya minhaj ditilep teu meunang pake rujukan kudu make kitab karangan Al-Qardawi iya PKS matak mui leluasa depak leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia dengekeun ku ceui sia ye ieu teh dek naon lain sakadar sakitu ditukang mah Amerika dek nyerang pangheulana Cikupa ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas ulah aya aturan Al-Quran ya Islam liberal dongkol merenang kos itu mulainya na ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing Kristen pasturna nu ngomong uskupna nu ngomong Islam kiaina nu ngomong ustadna nu ngomong Katolik kitu kene kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong nah pemimpin-pemimpinna sedangkan Kristen Katolik Buddha Konghucu teu dianggap di Indonesia nu dianggap adalah kiai-kiai salaf maka ku ayana itu mesti dirusak
WC ngarusak geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta teh tah loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Chelsea aing ngomong ya anjeun sadari jadil mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha atuh geus kitu kaayaanana saha nu ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngritik terhadap pemerintah kadenge nu ngritik terhadap agama di urang teu aya kadenge nu ngritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari Gus Dur lain orang teh terlalu Gus Durian lain maningka duren yang mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU na ge beri kaluhan oe cau ya organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia Imbul Azaitun geus dipersiapkan kunyana di jerona jangan ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna Azaitun teu kumaha coba tinggal ngitung tahun setahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus lee cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika ieu lah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh nu mantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU di parlemen di handapna di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerak mulai ngomong apa itu wali enggak ada wali sesungguhnya bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa lihat di negara luar nggak ada mazhab, cuma di Indonesia salah itu ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi sangedah nanyana kiai nak kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur ini kumaha deui maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulang mah Gus bangun ini acak-acakan ini bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, lu di dalam, lu di dalam, ya teh, di Jakarta mana, di Bandung, saha lu kuat ya, nu boga argumentasi kesalahanana saha, tapi ayah selenting bawa nih angin, masih kayak ayah di Jawa Timur nu dipakai kasihan ayah hiji, di Jawa Tengah ayah hiji, di Jawa Barat dia termasuk ayah hiji. Nu jadi panutan umat anu sabodo toy kiai gergeteun teu ge ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi can kuateun tah ieu urang si hade melalui majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang titah jadi Wahabi sok ka masjid dibarere urang selembaran titah maraca ka Wahabian iyalah ya di Indonesia ya. Nah itu tujuan anak asal di sekian persen jadi Wahabi mulai Amerika nyerang ke Indonesia selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh yang kuat ngalawanieun Amerika sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuang teu neuleuh duit beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah ieu nu mantak berkoar dia berkoar asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici asal diberi duit ngomong tadi diberi duit cici ieu nu mantak gararaga kunaon ieu Amerika mere duitna gede jasa termasuk CI mere duitna gede jasa kok si aman sih tinyaho sejarahna nu mantak si aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan CI nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan sageula geus endep daftar ka aing sia Ustad nah lumayan cek Ustad teh tolong ditetrok sia kuari kebelah dituna apaan sa kebelah dituna Innova asal asup kitu keneh jaringan jil wah duit ambaraya di dinya masuk urang ke Azaitun hayang ngabangun naon urang
ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan datang ke zaman SBY guari terus-terusan ngan kadele rapuh guari rada kadele rapuh tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bahaya tong ieu rencana kos kararitu orang-orang Yahudi dan Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salah jangan bahaya caknya maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali, enggak ada. Engke bakal aya debat, bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asyadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Kuari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia ke perang mantap geus aya PKS ikem geus bae ulah sieun-sieun mantap naon ge eta kentongna awas ulah dibere ember mulai di ember teh ember awas ya lalagaan PKS teh jahat bijak lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon sia kudu hirup di lembur takota tuh iya malain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS sakitu doang bahayanya ngomongna kasihan amat cenah cekna ahli sunnah wal jamaah aduh beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing moal mundur saya tiga-tiga aja beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru itu aing sieun aduh da ieu sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama ieu mah soal agama aing kitu soal birokrasi lain sabawa dong agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasaringsingan urang teh dina kiblat aya mana aya pasaringsingan dina Ramadan teh aya mana aya pasaringsingan dina tolak teh aya satu suara tiga tolak wari diacak-acak tolak tilu satu tolak marah tadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak tilu keur marah jadi bae babok jadi bae kuari acak-acakan karasa takut ceuli sia ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu teh bodoh otokna ada cenah kiai sieun geus sarua bisa dipancung di Araban dipancung gua si Sarwiti nah Kangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan tama sing loba majikanana sing loba boga anakna badak lamun aya ieu lalaki kawin ka ieu we teu boga anak teu kawin deui FSMR tama nu kos kawin cenah marah tinggalkeun wala rese teu ieu kosnyana doang panggelisna doang ieu mah kumaha mun perang kumaha siap boga kanjut di bawa doang di jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di ngoran nu kolot 17 mantap itu sia geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga anak aja rencana nya ulah cenah nu kolot can merebe datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jang-jangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal bisa sia datang ke monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia nyandung nyanambung dicadong tinggalkan eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha mun perang ha kitu beja asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kena kolot teu beja gara-gara kiai Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia aduh ya bebeja kasalagina ka isuk dumah minggu isuk ulang ngaji unan bongan ngaji harareudang gitu seksa lagi deh kakara geus sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus ulah saha nu ditahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awal geus teu kudu ngararaji di arah rimah bae jalain ngaji sia meuleun gincu doang
Terus kudu aing bakal mau nurut mah. Jai mah ye nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilengok teh kieu. Barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu ka horenganan ngaji teh kos kitu. Kula mah hayang ka sorga ka beus hideuk nyandung malah geus bae candung. Aing teh ngadaguan kos kitu tah. Namun kakak nyandung kula tuh balik jah bae keneh tah. Tungtungna dong nyore ge Pak. Nah, ditambahan ka dieu wan musila turunkeun ayat lamma hamma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus shauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe anu moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ceuk Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masilati fi qatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani haram-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun. Ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cak Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh kecul jelema herudang deui didinya digiring ka mahsyar rantung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah di mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko perusahaan dan lain sebagainya ieu bakalna dihisab awas lamun beres hisab adalah surga mun teu beres nyangkut hisab adalah neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna Barakun nas kabeh ngarasa sedih manusia wa bakao careri atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisab di kumaha urang teh boga onta boga embe kitu kene boga ladang dan lain sebagainya beu urang bakal dihisab cek saware pan kami ge ka pasar atuh ngarang-ngarang urang pasar teh waduh pan kami ge segala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tagara ngomong wa bakal cari kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat. Akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan fajtama asharatun minas sahabat fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamahi 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un saha anu 10an teh hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqdad bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatahhabuna anjeunna neuk nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen yane nyana mengasingkan diri mengasingkan batin ibadah ka Gusti Allah nyekelan keaslian Injil iyalah disebut pendeta perumusan rujukan pertanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban etalah nu hebat cek nu 10-an urang ge kitu baya tulu lah urang aya nama kieu bae hiji penting urang salat bae nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu madzakir urang kabiri bae bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang goyak Qur'an lail penting urang maca Quran bae
walaina ma'al kursi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar daging jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae enclo-encloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengikeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu si ai sarua ujung-ujung acara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wahai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka anjeun kabeh wala takadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haramkeun halal halalkeun ulah sok nyeun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyeun aing mah haram sampai kerteu lantaran bidah ulah sok ngaharam-haram nu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh bae ulah sok diharam-haram aing moal mah moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah mal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tenaga ieu adalah intisari-sari pati daripada makanan dan minuman nanti cek Kangjeng Nabi dahar nu loba minum nu loba sare sakabekna wah mantap ya ieu instruksi mantap ya mah aku ieu jeung orang-orang Bitung ya aku ya cek Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada tidak terkecuali Arab atau Ajam la tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah cuma ulah keterlaluan nu haram jadi haram nu halal jadi haram awas innallaha la yuhibbul mu'tadin sanyana Allah tersepen jasa tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas mantap wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa kulu sok dalahar kumaneh mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiba nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharimu thayyibati ma ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus mah barang ai mah teh isi mah usul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mah teh termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gunakeun sakitu nu mantap cek Gusti Allah ka diuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba dalahar kumaraneh kabeh nikmatina sawareh min litabid ulah keterlaluan ten sawareh marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun ka ranjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiba nu mantap ulah puasa cek Kangjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang bahar minum untuk haram mah geus sakangina daripada kabelah dituna cek Kangjeng Nabi peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi karikuk sakumaha gateung teu bagus cek Kangjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kangjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kangjeng Nabi awas peuting ulah lebating salat hees bae beurang ulah kebating puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin aya nu brabas kawin instruksi beusi butuh pakaian pake sadek asal halal cek Kangjeng Nabi asal halal kendaraan deui asal halal duitna halal kendaraan halal digunakeun pakai halal teu masalah bila perlu nu bagus 2M 3M balik kiai kumaha sih kitu kumaha ikurannya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kangjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh
lantaran watak manusia teh kapan beda-beda. Aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung, aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna, aya nu ibadah kentel beuteung, aya nu ibadah kudu boga duit bae, aya nu ibadah setengah boga duit, aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji. Karasa pan lain emangnya maka itu pugu. Aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae, mun teu make baju bagus teu bisa ibadah. Aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah, aya nu make cumplang-campling ge bisa lain ibadah. Mantap. Oh, horenganan Kangjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh. Aya sekup umum internasional sepanjang masa, aya sekup khusus. Kangjeng Nabi briefing khusus, aya nu khususul khusus. Jadi berarti teh kumaha jelema ieu. Nah ayat ieu mah ja kurang cikupak bitung bojong. Ieu nu bagi dahar. Nu ibadah nya mah mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa. Mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa. Mun maca Quran mun teu ngopi heula jeung nyusu teu bisa. Lamun da penting da tahajud mun teu marene heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan bos kieu cek ku si Allah, dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan bos kieu mah kada leuy dayut di mana ge. Nimbel dek saat bunga berangkat kan kedua nimbel engke setengah 12 pas ada nu katimbal. Udah saya muka timbal situ kuat salat Jumat. Emang aing betul aing mah kos kieu. Nimbel masalah. Nah, eta teh ya dibagi orang ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna bagi jelema kelasna awam rek dibere kelas torekat kumaha kudu ngene ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu tah lamun keur teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Tah eta teh ngaji saminggu sakali montok kitu mas antren teu baheulana kuari dibere torekat. Jangan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus lepas kieu mah cak di dieuna ulah tuhrimu thayyibat ma ahalallah. Kullu mimma razaqakumullah. Gas. Dengekeun ku ciri sia teh mantap ieu. Udah, salat subuh jam 6 ngagoreng samus ya nu loba. Atawa tukang uduk keureunkeun. Uduk. Asa barade da. Uduk asa barade. Yang 5 piring ge. Aduh kurang, aing genep biasa ieu. Oke, borong. Aktivitas kurang supaya nu dek ka kantor supaya gairah, nu dek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu dek dagang supaya gairah, mestina kudu nyangkana. Heula emang potongan sih, potongannya. Tuh kurang kumaha geus rapi jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat, anu nyeungseurikeun emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu dinganan. Atuh goreng sangu laksana. Daripada disuk-disuk kadahar goreng sangu henteu, kadahar uduk henteu, nyarap henteu, engke ka kantor salah tanda tangan. Engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena, seunang teh kumarana kudu dibere sakilo satengah. Salah. Nu ngitungna geus salah. Tukang digawe kencengan betul. Ulah puasa. Matak lamun aya tukang bas puasa aja pecat ku aing sia. Nya tukang bas puasa aja engke kumaha moal beres tuh. Beusi moal bisa dilengkukeun ku sia. Ulah puasa. Kita instruksi tanya buat itu puluh lima juga punya. Pan tadi ge ditarekan tukang dina Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat. Kebenaran urang usaha kada mujurna sakit mah kendaraan geus ada anak kakara boga 5 mun kawin deui susurian sieun sia kumaha ge hayang naon sieun. Instruksi syariat teh ngaranna ieu urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas dahar maneh sebagian nu direzekikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngalempengkeun niatna doang. Jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah lantaran sakitu abdi mah ieu deuk ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran geus menang ganjaran. Tuh besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula
dipaksa-paksa ke ku kiai tidak puasa Rajab geus bae teh jang kiai bae kalau mah kula kiai lantaran pegawai guru beda jeung kiai geus kula mah jadi ka kantor ieu niatna ge nek neangan maisha jangan hirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor mau beres nah terus itu aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah iya ini kan puasa ge jawab abdi mah kakarang jadi ustad lain kiai teu kuat teu kuat beneran kiai mah eta Gusti lantaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha opat jadi 2 doang wah betul biasana ka zuhur baca Quran ieu mah ngantur pinter guna mah hebat bae daripada abdi berkos kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun beuteung bae lah Gusti eueuh masalah kenapa ngomong bangsa ustad dulu kan mah mendingan bae lupa ulang malagan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat sahabat baik tadi dilarang untuk sholat baik tengah penting ulah cek Kangjeng Nabi secara umum Kangjeng Nabi secara umum itu puasa ulah sewaktu-waktu baik puasa ke buka teu bagus puasa baik teh ada aktivitas aju coceng aju kurang aju tergala harus cek Kangjeng Nabi aktivitas kudu siga selesaikan moal beres ya mau make puasa ya moal beres make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus baik jadi lamun make nu jorek kurang pede make nu bagus beli nu bagus abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salat teh getol mun make baju jorek kurang salat nu bagus jang si eta mah nu bagus aing mah lamun teu make BHS Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih beli BHS bila perlu pakai kongkoyangkeun nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS sampai pajar boga loba jasa hari nu pake ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa pan lamun geus sempit jasa datang ke eksekusi kurang teh ieu keur logor jasa ye geus lah nu sajen mah geus ulah diingat-ingat ayat ieu bae ingat-ingat ya abeh lalu asal logor asana ieu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum ulah sekaram haram naon bae nu bagus nu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas wa kulu jeung dahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizkikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba ngawas wattaqullaha sing sieun maneh ka Allah alladzi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal itu bae minum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuari perbandingkeun ieu perbandingkeun aing lamun isuk-isuk teu nyarap teu sanggup ngaji ieu tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji nyarap nu gede ka jelema teh nyarap nu gede penting aing mah lamun teu sebeubeuteuh teu kuat tahajud tapi lamun sebeubeuteuh aing kosok daek tahajud sebeuhan bunciran ku sia beuteung sia bunciran nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadah emang datang kadinya eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah lamun gede eusina nyono nyungkurna waduh kencang keboplen teh kos itu kan asal dikomong mah buaganya sangus wayuh bae geus galengan salos lamun kurang kombong aja bae oe kurang siap temenang bagi bikang empe-empewan emang keboplen teh kos gitu da ieu bangsa potongan keboplen banyak geus gitu bae geus ulah hese-hese da ieu tahapan syariat mah kos gitu nu penting beuteung sebeuhan udahar ku nginum pake bagusan ya kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum Noel kasina Abu Bakar Noel kasina Utsman Noel kasina Ali ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisa tah urang lembur ge Abu Bakar li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu atuh kudu beda maneh atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon aja sararieun tadi mah kita dahar aing bari jadi sieun deui masyaallah entek cakabakula teh baca kabakula nu rapih jasa wa pagawean bahasa Imam Ghazali Imam Ghazali mah bahasana na kaharti jasa bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar Imam Ghazali eta ieu nurutan ieu
Namun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getolnya seibadah atuh puasa. Tanggeus diwilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang ngeunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik aju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya kageleng ku mesin kotrek puasa kunaon aduh kagoleng kunaon teh puasa ngantuk cenah tuh babe sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ge nu di juru mah pan geus ngalaep. Nah iya mah kakarak datang ke syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos itu kawin ulah datang ka teu kawin cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna mah teu kawin deui nyana indit kaleuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang keras syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah ngimana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tah kusakitu ge kusakitu di akhirat ngambean ka sorga ngambean doang nyaho ka ditu ge diarep kakarak aya ayat anu wilah-wilah jelema teh ieu kakarak secara umum syariat model geus kitu diacak Kanjeng Nabi kan kaula diutus teh indah mah buistu li utami makarimal akhlak hiji kadua buistu bil hanifiyah sama kula teh diutus maka agama nu hampang lamun kudu puasa bae mah beureungan beurateun jasa doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh embung kadenge eta ku aing teh cak Kanjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung doh nurutan Kanjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh saha Kanjeng Nabi jahai maka siapa teu ditah kudu salat meh molor bae sia mah. Hees we nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tas isya hees, udang-udang subuh, terus nyarap, terus kaladang, zuhur, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus putar-putar ti dahar, nginum dahar, nginum. Nu penting salat cak kitu doang tang. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sih aduh ulah keluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh alladzi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hampang tah kieu jang masyarakatna tah ngeunaheun jasa tinggal ka ditu beuki laleb deui la yu'akhidzukumullahu billahi wallahu a'lam.